Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seueur anu nuju puasa sunnah rupina teh nya suantena teu acan kaluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawal salam tarik bari ikhlas sim kiring-kiring doa mudah-mudahan ku Allah ditambih rezekina amin, ditambih sehatna deui amin, ditambih artosna amin, ditambih budakna amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bihima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Kersana sepuh-sepuh simguring anu sami kempel, para alim, para ulama, para asatidz, hapunten teu diwincik hiji-hijina jalaran teu aya catatana di payun, tapi fa insyaallah teu ngirangan rasa hormat pribados. Kersana ibu kepala desa Sampora miwah sajungjang karawatna, pon kitu deui bapak kepala desa Jati Pancur miwah reng-rengan anu tiasa kempel di ieu haflah anu sami ku pribados dipihormat. Teristimewa keluarga ageng calon mempelai, utamina keluarga calon mempelai istri Bapak Wawan miwah Ibu Hajah Dede, teu hilap kulawargi Bapak Saleh sadayana nu sami kempel anu tebihna nu caketna, terkhusus deui calon panganten pameget anu parantos sami hadir di tengah-tengah urang nyaeta Cep Rizki miwah Neng Rifki nya punya Ade Rifki, mohon hapunten pendakna ge nembe dua kalinya kerta arup sareng ayeuna wajar lamun salah nyebut namanya. Calon panganten pameget dina waktos anu teu lami deui anjeun bakal robih status ngalangkungan peristiwa anu sakral anu diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ka-21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, sungguh akan aku ambil darimu sebuah perjanjian yang berat, sebuah perjanjian yang kokoh, sebuah perjanjian yang luar biasa sakral. Bilih Neng Repi hoyong uninga sabaraha agengna, sabaraha beratna perjuangan sepuh-sepuh urang,
mangga geura taroskeun ka bapa ka mama. Kenapa nikah disebatkeun misaqon ghalidha, perjanjian yang berat? Bade teu berat kumaha? Sok geura taros neng Repi atanapi aa panganten pameget calon taroskeun ka pun biang sareng pun bapa. Kira-kira bapa mama tos sabaraha seep artos nu dikaluarkeun ngurusanan urang ti leuletik dugi ayeuna? Tiasa dietang moal Bu, tidak akan pernah terhitung. Bahkan kalaupun mau dihitung Pak, jigana eta duit ngurus budak ti leuletik dugi wangkid ayeuna mun dipake naik haji tos sabaraha kali urang uah-uih ngalaksanakeun haji. Cobi taros ka mama, ka pun biang, ayah, bunda, budah berapa juta kalori anu diangge mikiran urang, mikiran sandang pangan papan jeung sajabana ti leuletik sampai wangkid ayeuna. Pasti abdi yakin moal kahetang. Takumai sakitu wangkid ayeuna utamina Bapak Wawan bade masrahkeun putri cikalna anu nami Neng Repi kahiji pameget anu boa-boa nembe pendak sababaraha tahun kalangkung. Takumai sakitu abdi yakin pasti Bu Hajah Dedeh Bapak Wawan dina manahna upami lain karena nikah mah pasti moal dibikeun Neng Repi teh, tapi sabab demi melaksanakan ibadah syariat maka sanajan berat insyaallah sakedap deui bakal lungsur manah. Takumai sakitu abdi sakedik atsmana sepuhna calon panganten istri Bapak Wawan sareng Ibu Hajah Dedeh bade sakedik nyanggakeun pangemut-ngemut bekel khususna kangge para putra nu bakal diakdun nikahkeun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam direwayatkeun kantos masihan wasiat kahiji sahabat namina Abi Zar Al-Ghifari. Ibu halo, ibu-ibu halo. Pernah ngadangu aya Robin Hood teu? Ibu pernah terang cerita Robin Hood? Robin Hood teh tokoh fiktif nu dipercayai ku urang Inggris sebagai pencuri yang baik hati. Jadi tos maling teh hasil curiana dibagikeun ka rakyat fakir miskin. Tah di Arab geh aya namina Abi Zar Al-Ghifari yang sebelum Islam dia adalah seorang pencuri, perampok, mencuri dari orang-orang kaya anu pelit merege hese, dipaksa dibagikeun ka fakir miskin. Tapi beliau berhenti setelah masuk Islam. Nah ini korelasi sareng calon panganten, sabab ieu calon panganten ge pencuri, pencuri hati Bapak Wawan, pencuri hati Ibu Hajah Dede, sampai tos kacepeng manahna ayeuna lungsur manah bade masihkeun putrina. Aya opat penting pesan nu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor hiji panganten, jaddidis safinata fa innal bahra amik, perbaharuilah bidukmu, perbaharuilah perahumu karena lautan yang akan kau seberangi itu amat sangat dalam. Para ulama menafsirkan jaddidis safinah dangdosan iman anjeun, sabab lautan rumah tangga nu bakal dipayunan ku anjeun duaan teh akan terjadi ombak yang luar biasa dahsyat. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih, kadang tertawa, kadang menangis. Maka ti ayeuna perbaharui iman, pertebal keyakinan bahwa rumah tangga teh pilihan hidup seorang muslim, itba kana sunnah Rasulullah, niatan bade nyampurnakeun agama urang. Nomor 2, wa khudziz zada kamilan, Kang Neng, rumah tangga teh safaro baid, perjalanan yang amat sangat jauh. Abdi yakin panganten teu pernah mikir dina manahna, urang mah rumah tanggana rek sabulan bae, satahun bae. Abdi yakin tidak pernah terpikir sedikit pun, dan tidak boleh. Perjalanan anjeun bakal dugi waktu yang tak terbatas, bahkan dugi ke akhirat. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
kumai sakitu sabab perjalanan tebih bekalna sing seueur tijati pancur ka dieu bage tos rebona luar biasa komo urang bade ngawangun rumah tangga anu umurna lain sapoe dua poe persiapan naon persiapan bekel ilmu bekel sabar anu saageng-agengna punten Pak komo neng Repi mah istri teh sumber kebahagiaan suami jadi wayahna disebat nage istri mah sanes S1 deui disebat nage MSI master segala ilmu neng Repi kudu jadi dokter sing teu tamtu akang nang ke udur minimal kudu apal pertolongan pertama neng Repi kudu jadi seorang ahli tata boga masak sing teu tamtu salaki urang hoyong tuang di bumi dan kedah neng Repi kudu ngerti ilmu pendidikan kudu jadi guru kudu jadi dosen suatu saat kita akan punya anak yang harus dididik dengan ilmu dan neng Repi kudu seueur ilmu tata rias sebab suami akan bahagia ketika mampu punya istri yang bisa menyenangkan begitu juga apalagi sang pemimpin sang suami siapkan ilmu siapkan sabar nomor 3 wa khaffifil himla fa innal aqabatu kaud kang geura siapkeun rumah tangga teh ibarat bukit anu tinggi supaya kuat nyampe ka puncak ulah loba teuing babawaan maksudna rumah tanggi bakal seueur kesulitan bakal seueur masalah maka ulah loba teuing midamel kesalahan ulah loba teuing midamel dosa sabab dosa menjadi penyebab rusakna rumah tangga. Nah saur Kanjeng Rasul disebatkeun dina salah sawios hadis min ahlil jannah diantara istri yang ahli surga cirina 3 ibu-ibu ya hiji al wadud anu deudeuh nyaah kanu janten salaki rek kumaha we salaki nyaah kajeun ibu boga salaki 60 tahun dompetna geus lepet duitna geus teu aya panyakitan bae insyaallah akan tetap diurus dalamun teu kiat-kiat teuing teu sobar-sobar teuing karna lain ibadah mah Ustad boga salaki 60 tahun geringan bae oh mun bisa mah dituker tambah jeung nu rada ngora dahan teu alhamdulillah bakating urang teh yakin ieu teh ibadah nu kadua al-walud neng Repi istri ahli surga teh anu gaduh putra seueur ari al-walud teh jamaknya jamak ari dina bahasa Arab teh aya mufrad hiji dua tasniyah musanna lamun 3 namina jamak minimal istri hoyong ahli surga teh minimal gaduh putrana 3 iya lamun hoyong kalebet al-walud doakeun sing gaduh putra minimal 3 ya bari soleh ari toleh sadaya mah terakhir al-aud ala zaujiha subhanallah neng istri yang soliha itu adalah istri yang aud yang mau kembali kepada sang suami ketika midamel kasolehan ibu sok introspeksi aya moal dijati pancur di samporo anu kieu ketika hatta godiba ketika melakukan sebuah kemurkaan terhadap sang suami eta dongkap kanu janten sang suami saur Kanjeng Rasul disimpen panangana dina luhur panangan sang suami bari nyarios kieu la azuku ghamton harta tardo hampura tadi berang teteh nyarios anu teu leres hampura bising tadi berang aya laku lampah anu teu sapagodo sareng la azuku ghamdon neng mua bisa sare mun can memeh hatta tardo menang pangampura aya moal di dieu nu kitu tiap peuting ka solaki aya rada beratnya Pak ya. Oke, yang terakhir wa akhlisil amala fa innana qada basirun. Kang teh calon panganten gerak kandelan ikhlas nawaitu nikah lain karena itu karena ieu karena gelis karena harta jeung sajabana tapi nikah harus ikhlas karena Allah. Percanten ibu bapak sadaya nu wangkit ayeuna masih kiat ngawangun rumah tangga bakating ku ageungna kaikhlasan
da cek abdi ti payun mun lain karena ikhlas abdi yakin loba rumah tangga anu bubar, ngurus salaki capek, ngurus budak capek, nganapkahan capek. Mun lain karena ibadah sakali deui loba istri anu pundung, loba salaki anu pundung, loba istri anu kalau ada uang abang disayang, lamun kerboke abang ditendang. Manawi eta ibu-ibu bapak-bapak sadayana nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo calon panganten baru, umumna kanggo panganten baunya bari, tapi mudah-mudahan nu bari tos dihaneutan jadi raos deui. Sakitu ka kersana Bapak Wawan miwah Ibu Haja Dade tebih tinanya kapan, tapi mudah-mudahan aya manfaatna. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.